langkung ti payun simkuring punjat nika esos dina ieu waktos kapapancenan kanggo ngatur waktu salaku panata calagara. Dina walimat nikahna Neng Laila Ratna SEAK putra kadeudeuhna Bapak Dr. Anus Haji Romli kali Ibu Hajah Wina. Sareng Cep Irsyana Yawangsa esos MPD putra kadeudeuh ti Bapak Haji Komarudin kali Ibu Hajah Deti. Sabadana bubuka simkuring sedang ngaturkeun jagong tuhur pangununan aturan wilujeng sumping. Karena kasumpingan para tatamu kalih rombongan sadayana di pipangantenan pamegat. Tutut gunung keong reuma sumangga gek calik dina tempat anu parantos disayogikeun. Hatur punten nyanggakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu, nyanggakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Boh bilih dina panampianana seueur pisan kakirangan nada tawakuf ti sadayana.